Ku ngawitan ngauskeun bismillahirrahmanirrahim. Geura lengkahkeun sampean hidup anu palih katuhu kalayan niatna illallah. Di temaku sampean anu palih kenca kalayan niatan dina mana hidup ngaoskeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baga gelis sada acan munjung ka indung muja ka bapa baga hidup geura laksanakeun heula danget ieu seja Ibu Rama hidup ngecageun hidup dina hiji prosesi acara ngecageun aisan. Bral andaking dudurung andum rahayu dijiat pangdoa tinu jadi indung jeung bapa hidup. Hidup milampah tarhalna jalan kapungkur hidup di mana kiwari hidup di mendi leres gelis getih mah sanes nusaha kitu oge lengkah sanes nusaha nanging anaking insyaallah danget ieu hidup aya dina ridho mantena. Teteh Ratu gelis anaking tadi teteh di ais. Di depan ada papa membawa palita atau lilin yang mana maknanya sayang nu mana nu jantan ramah hidup anu taweleh maparin caang dina hartos sosok seorang ayah atau papa yang selalu ada dan membimbing untuk putra atau putrinya. Kemudian di belakang Ibu Susi ngais teteh yang pertama, yang mana saat ini kedua orang tua Nanda, kedua orang tua Ratu akan menghantarkan, melepaskan, nganterkeun hidup pikeun nincak sagara kahirupan rumah tangga. Alhamdulillah muji syukur ka Allah teteh. Tos aya jodona insyaallah jodona pasti ti Allah geus anaking. Di dedel doa pangjulung doa ti mamah sareng ti papa. Sok lungsur tina pangkonan mamah sareng bapa calik di payun atanapi di handap. Mayun kapayun gelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh Ratu sayang menak anaking sate acan mayun ka mamah sareng ka papa. Terlebih dahulu dina upacara adat Sunda ngaras ada beberapa perlengkapan yang perlu dikaji akan maknanya. Pinuh ku silip siloka patula patalina sareng kahirupan urang salah sayosna dina kahirupan rumah tanggi. Anu kahiji sayang di payunan teteh di dia aya palita. Ya palita merupakan alat penerang sayang ya. Apabila dinyalakan satu persatu maka akan memberikan cahaya antara palita yang satu dengan yang lainnya. Makna daya sanes anaking dipiharep teteh nanti sama si AA-nya sapertos palita iya. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ustazah dalam artian saling memberikan cahaya. Cahaya dalam arti saling mengingatkan, saling mengasihi, menyayangi, mencintai gelis. Paham sayang? Nah korek api gelis. Saring-sena dihurungkeun ku hidup aya 7 hal anu dititipkeun dina palita ieu. Sok mangga bismillah, awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok hurungkeun gelis. Nah, gitu.
Alhamdulillah sok tiasa digentos. Mangga sadayana syukurung menak. Ya, bisa diganti ulang ya. Alhamdulillah sumbu yang pertama atanapi palita anu kahiji yang anu makna tina Islam eta mangrupikeun ageman urang anaking. Kemudian sumbu yang kedua makna daripada iman. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Ustazah, semoga kita teteh bisa senantiasa menjalankan rukun-rukun yang tentunya telah ditentukan ya. Rukun iman, rukun Islam itu tentunya pondasi untuk kita semua selaku umat Islam. Salajengna anu katilu itu lambang daripada ihsan, kanyataan tina iman sareng Islam. Lajeng nu kaopat eta lambang tina soleh atau solehah. Kita doakan bersama gelis anaking mugia hidup jantan istri yang solehah. Dan perlu nanda ingat yang nanti akan mengantarkan ke pintu surganya Allah mamah dan papa, salah satunya ada doa dari anak yang soleh. Kukitun anaking selamanya tentunya nanda harus memberikan doa yang terbaik buat mamah dan papa.